warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murang kali sadayana panginten dinten ieu ngawitan pangajaran genep. Serta acan kana pangajaran genep, hayu urang sami-sami ngadoa sasarengan heula. Istidadan Siap. sikap berdoa, Sikap berdoa, mengangkat tangan, kepala tundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya Allah, kami meminta kepadamu rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Murang kali sadayana panginten dinten ayeuna lebet karena pengajaran genepnya eta cai bumi jeung panon poe. Murang kali sadayana ayeuna ngawitan materi paniten basanya eta hidup ngaregepkeun sajak, kupingkeun ibu bade macakeun sajakna. Dahan alam kenging dapna caitu haya panon poe nyaangan kana ati hiliwirna angin mawa tiis kana ati tatangkalan tinggal rupai nambah endahna alam cai negeri nucan ku polusi alam endah nu merenah ulah nepi kapunah ku urang kudu dipusti supaya tetep asri lestari. Hidup atos ngupingkeun ibu nuju macakeun sajak salajengna hayu urang naraskeun kana bacaan carita bacaan usum hujan jeung halodo. Usum hujan jeung halodo gede manfaatna jang kahirupan urang sadayana. Hujan bakalan ngahalangan kana aktivitas urang sadayana. Jeung deui lamun hujan wae tangtos deui pasti loba anu kabanciran. Kusabab cai walungan naek ka luhur. Tangtos deui eta kanggo anu di daerahna caket walungan. Benten deui sareng anu di kota margi pami misalna tutumbuhan sapertos pare kedah aya cai kanggo nyuburkeun taneuh sareng katangkalan anu sanes pami aya cai hujan tangtos deui nyuburkeun taneuh. Namun deui aya nu bakal ngarugikeun urang sadayana pami usum hujan teh biasana sok aya longsor tangtos deui longsor biasana sok ka jalan. Nah janten we jalan teh teu tiasa dilangkungan janten kahambat aktivitas urang sadayana. Panginten eta pami dayana aya anu kabanciran sareng kalongsoran utamana anu di daerah aya dina wewengkon handap sareng anu tanahna babari longsor. Deui jeung usum halodo. Usum halodo hawana panas loba nu bareula kapanasan ku panon poe jeung deui tatangkalan loba nu parae kusabab henteu aya cai anu biasa sok nyuburkeun. Aktivitas sadi dinten tiasa sapertos biasa henteu ku halangan ku hujan. Pami hujan mah ngahalangan aktivitas tapi pami usum halodo mah henteu kahalangan ku hujan janten aktivitas sapertos biasa. Tuna manusia kudu bisa ngajaga lingkungan alam. Cai teu ngabalukarkeun banjir. Lodo teu kakurangan cai. Bakal subur keur kahirupan sakabeh makhluk. Keun dicekapkeun sakieu wae pangajaran basa Sunda ti ibu. Tugasna mangga hidup buka halaman 66 sareng 67. Nya eta nyalin paragraf.
Ayeuna bila aya kalepatan di ibu dicekakeun sakieu wae sakteu acan diakhiri panginten hayu urang sami-sami ngadoa sasarengan istidadan Siap, sikap berdoa sikap berdoa, mengangkat tangan mengangkat tangan, kepala tundukkan kepala tundukkan, berdoa mulai berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.